Bismillahirrahmanirrahim. Aulan neangan 5 perkara ternyata kapanggih di 5 perkara. Wabna tarkadzulub kaula neangan supaya ninggalkeun dosa, supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana. Ternyata fawajadna kaula duha, kula manggihan di salat duha. Ternyata lamun urang sering salat duha sekali, 2 kali, 3 kali, poe, sapoe, 2 poe terus we. Setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat. Sanggeus salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha. Bakal dibere ngeunaheun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balqi. Ngeunaheun sacara ternyata tina hasil duha ngawarung, mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu lamun tani Masya Allah subur tanina. Ieu berkat salat duha eta nu kos karatu nama geus biasa, tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzulub. Embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua, talabna dia al-kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan. Fawajadna ternyata aku kula kapanggih fi sholatil lail, salat tengah peuting tahajud. Begitu sholat tahajud Allah aku loba-loba jang orang raja bangun 2 rakaat bae, 4 besi gering 2 bae 2 daripada ke gering dibawa ke mantri kunali saya mabok tahajud 2 bae sholli sholat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala Allah. Syaratna sareh heula, syaratna sareh heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat peuting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat. Witir geus cenah kiai, ibaratna mah biasa salat hajat. Salat hajat ge geus cenah kiai, salat tasbih ngomong doang geus ya. Keur dongeng doang, keur dongeng. Geus di mana? Nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih. Nah, mun can sare salat mun geus sare tahajud. Sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah, ketika diasupkan ke jero kubur Masya Allah cak batur iya kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basrudin nanya ke malaikat kok iya cang amat. Oh iya tahajud. Masya Allah begitu aja pede paeh kan poek. Jangan nanya ke malaikat cina caang iraha maneh tahajud kula sok tahajud cina ieu penting teh wal penting tahajud teh karena Allah apa karena karung kajahoan kan aya kerna-kernaan lillahi ta'ala. Masya Allah lamun urang tahajudna 2 rakaat taruhlah 10 watt, lamun 4 rakaat tadi 5 watt, kuari 10 watt, lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt. Masya Allah lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt. Waduh caang di jero kubur teh kapanggih ku kisah kikil bakli fawajadna fi sholatil lail. Caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud. Mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat be. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud. Barang tos tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud lah tahajud ai subuh koboan. Usolli fardhu subuh koboan. Ayo tuh beres tadi. Ayo jelema nu kos kieu nya. Nah ieu
Syakikil Balqi jaritakeun fawajadna fi sholatil lail ya Allah ya Rabb talabna su'ala munkari wa nakir kaula neangan pisalameteun jang pertanyaan malaikat munkar nakir tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran ya Allah ya Rabb lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan hese ngomongkeunana tak kos kitu mah kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin Allahu akbar rakaat awal ti alif lam mim datang ke surat kahfi rakaat kedua ti surat kahfi datang ke qul a'udzu birabbin nas masyaallah karim kabelah dieuna sarakaat satamata 2 rakaat satamata eta sih kumaha ngukurna nya heuh kumaha macana urang lamun keur sajuz setengah jam bae nu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak kan angel setengah sajuz teh ya 5 non gitu ngaranna setengah jam ku ari 30 juz cepet sabaraha jameun 15 tahun nu bener sih hitung coba bener kok ieu bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu berang eueuh peuting eueuh jam ngancelok ka alam eta seperti kos kitu aya keneh ku ari ge nu seperti kitu teh aya keneh oh kiamat lamun nu kos kitu anu kos kubacana kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengka salengka mantak jangan mah gilir ge teu kudu naik mobil atuh jangan mah nu gilir nu ngora dideketkeun ngalengka ka dinya nah nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot blon teh jelema nu kos kitu mah tah ieu oreganan baca Quran urang maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa Allah geus teu hese jawab ahli Quran jelema talar Quran setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo Quran teu dibaca jadi calo tanah Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho boleh bejakeun begitu poho nya bebeja ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cek cenah ieu ku kula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampaikan ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa kula hafizul Quran cilaka sia lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna waktu langsung bae nyana balik ka mana alar deui Quran oh dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang meureunan satahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali Masya Allah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu encelok-encelokan belah dieu eueuh dagingan belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu eueuh dagingan tah eta hafizul Quran nu poho
disiksa. Ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa, nu beleger loba jasa. Ketika digali kuburanna beleger, padahal jelema bodoh, ikhlas waktu ibadahna. Muslain saetik ka makos kitu mah loba. Aya jelema kiai, beledegan kiaina. Wah, hebat jasa. Begitu maot bau mayit nage. Lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah, guru urang sararea. Nuanian kan mandiat nungguan abah. Begitu abah datang karak di pandian. Ngubantak tuani kunaon seungitna luar biasa. Masya Allah sengit. Aya kiai, tilu kiai nu ngundang kula. Encan di pandian bau. Encan di pandian geus bau. Kula nanya, ieu pagaweana salian tinggi naon sih? Orenganan ngeridit-ngeriditkeun. Ngeridit-ngeriditkeun. Atuh pan ieu mah nya ngeriditkeun, nya ngeridit atuh geus. Atuh geus ka apa ieu mah? Geus pokokna. Bisa kuku bae itu mah jero tanggung jawab guys pokoknya seperti eta. Ya Allah ya Rabb, lamun guru kula di Garut geus hese nyaritakeunana seungit teh jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan ku kula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener anu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawabkeun salah bisa nyaho kitu itu teh lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa babaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garan bakal maot bakal paeh urang siai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu jaretakeun jakuarina geus ka ambe can maot geus ka ambe atuh kumaha mantak kukula diajak ka mamana ge pamajikanna tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan telepon pamajikanna kiai aya salaki nya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh ti heula orangna lain paeh jelemana paeh etana lah pokona mah geus dicak pamajikanna geus mangpaatna ja nomor kahiji, nomor kedua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon bisa kuari bisana cenah kulhu Quran kene geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka teu kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan make batu hiji. Qul huwallahu 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta. Hiji nomor ka hiji guys, nomor kedua, nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor ka hiji neangan naon tadi nomor ka hiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kedua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor keempat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan siratal mustaqim neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fisaum was sadaqah kapanggih di puasa jeung sedekah ya Allah ya Rabbi jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayang nanaon aya nu sok puasa 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok tah itu lain puasa do kos kitu puasa karena Allah aya santri 7 poe 7 penting puasa bae deh bukan lagi cabai rawit deh pohara jasa sik puasa naon sih hebat amat pasang masan sarwiti aing goblok cek sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih ya Allah atuh lain puasa kos kitu lain ya sarwiti mah teu kudu puasaan ku ari mah bawakeun mobil beat motor lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat
Masya Allah. Tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae. Tapi begitu diputarkan Izqala Yusuf, deh, Masya Allah. Mana Kang Pendi? Emang enak. Ya aduh, abdi rindu. Mana Kang Pendi mana? Jangan keluar pede teh. Gorenganan make bata beger bae. Sia ngaganggu aing bae. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iya ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Kabeh urang bakal ngajembat. Justru ngajembat teh orang ayeuna. Urang kuari keur aya dina jembatan Shiratal Mustaqim. Kuari ngajembatna. Anu kuari sering sedekah, nu kuari sering puasa, eta ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, Masya Allah, aya anu sakilat kos kilat datang ke surga. Aya anu kos manuk plek langsung datang. Aya anu kos kuda sak datang ke surga. Aya anu lumpat plek. Aya anu lempang, aya anu ngesot tapi tetep bae datang. Aya anu kakara ke salengka dua leka gejebur. Iya. Oh. Jalan ke kejebur, bagus dari awal. Aduh, keadaan ada kumaha tuh. Sodako. Masya Allah, can nyorang kulang ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat. Di saya, hiji penny jajan orang. Malah mah zakat batur dicokotan. Aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid. Masya Allah, mawat tiis di jero kubur kan ditanya. Begitu ditanya maca Quran osok iya tiis daun tiis teh maneh baheula ngajariahkeun kipas di masjid. Masya Allah hanjakal teu AC cekna teh. Aduh nyaho kieu mah aya kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna. Masya Allah alhamdulillah cek tiis kan sedekah ya dak jelema. Ya Allah ya Rabb Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari ya tah bere tah. Aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngenyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim na babari. Datang ka Haji Pendi, Haji kula ti kamari cang dahar saha ye tu lain dahar sia. Tidak kuat coba. Lain dibere di aya deui ka dieu aing dinasehatan ku aing ye aing jelema hirup mah ya sing hadis ya datang ke situ dahar berarti kan kudu usaha jelema kan keur lapar dibere nasehat. Lapar mah bere sangu lain nasehat nya geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing. Aya sia ku aing sia diwewelkeun sia ku aing. Masya Allah. Jelema butuh dahar bere dahar nasehatna. Jelema butuh ilmu bere ilmu nasehatna. Jelema hayang kawin bere awewe nasehatna. Nah ieu aya jahe kemudian hayang kawin bere lalaki eta ngaranna nasehat. Siap. Siap. Hayang atuh sanu hayang awewe kemudian nyana pamajikan geus ngusir. Akhirnya sehat lain ceramah nu asli lama kumaha kebutuhan. Masya Allah karim. Nah iya kuburi sirat kapanggih ku kisah kikil barhi. Ternyata dua hiji puasa nomor kedua sodako. Sebab eta adalah sarana pamereti Allah yang nyalamatkan orang. Ketika orang jadi jelema sugi kiai mah meureun zikir penting teh kiai mah maca Quran santri mah meureunanan sholawatan aing mah sakieu ayana lah aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu, masjid mana nu can anggeus, tetangga mana anu butuh. Ya Allah pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang haji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok kira saha anu siap karo ke Mang Haji Panderi tuh panjang mah teh
atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula sejen heula beres leuwih duitna leuwih ieu mah haji kadegan duitna basah tokoh masyarakat kos kitu. Nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna. Ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon abatur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung geus tailah si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat ka tilu nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa orang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur teh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya orang ka malaikat teh titisan di kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu bo pohara jasa aya tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabbi gunahin jasa sedekah kelancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima talabna zillal arsy abdi neangan iiu aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat ba'ats udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon pengan sadeupa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas pahar engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amalna masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we sakieu sia nayakeun rokok di akhirat pabrik geus areueuh emang aya naon tenang batur kapanasan ku iman teu cak sapanas dan teu tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balkhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadnahu kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah pati resep kana dunia tah ieu mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai gersep dasa kana dunia waharat nah ieu terakhir supaya direnungkeun ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan jeung ditolakna tetapi ta'alluqna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan surga Allah Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah wahara tuh ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe ieu geus eueuh mobil nu taun kamari aya poe taun ieu geus eueuh motor nu kamari aya ku ari geus eueuh sakejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jaheuh hok geura duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh motor kamari luar biasa sagala rupa motor aya kamari keur boga teh hei ka motor beat aya motor nu gede teh naon eta naon ngaranna lain anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh aing mah greget jasa kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh tah lamun pake ngabonceng kiai teu pantes atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok aya jelema nyiptakeun motor kos kitu ulah sok tapakur bae goblok teh jelema atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju ka beneran nganggih jahe
Nah itu kan mau tirsap haji pernyana mah teu bisa tanggadeun lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos kitu mah hese deuk ragag bae kudu nyeklak bae pan atuh pan eta mah teu kudu nyeklan ge geus nud-nudan ka dieu teh ya Allah ya Rabbi ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup sia aing lain aing sia mah kolot ge kos kitu nah ieu kan dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beak eta dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina itu dunia kamari urang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner urang boga kuari geus eueuh oh tuh 3 jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit nu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang qalila haju ditinggalkan kan kurang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja nanti sugan mercy nu kunyana di papaket eta mercy jeep ti anu ka mana kunyana di anti tembak pan eta mah dibodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna yang teu ibu tin wah 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia paharto teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu haji pendi mah geus nemboal kapuateun tek nol ka mana ieu teu kapuat kalkulator murah ka makos itu teu kapuat atuh dia mah ngana geus 1 juta 2 juta 10 juta masih kalkulatornya masih main ge tau lah 100 juta lah masih main ge asal geus bangsa teh we ieu kumaha cenah ka dieu ieu kumaha bantingkeun kalkulator kos kitu kan geus jeung sia-siana habak Ih, miliar ge geus hese miliar ge tek ieu genep ieu nol ka mana ieu ai yang meureun jeung susah sok resep jeung seurikeun asa hiburan jeung susah teh sebenarnya ya Allah ya Rabbi do susah mah ka kota ge kajeuleuh kan urang lain setelan masa make samping make sepatu kan teu nyetel eta ngaranna eta kan samping mah sendal make sepatu Masya Allah aya deui make udang-udang make jaket kumaha sih teu nyetel teh budak mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang weh cakula ieu ya hebat teh ka anak teh hebat bala mana ieu make udang-udang bae nih ieu nu kos ge bodoh ngaranna masa lari make udang-udang lari baru lain make udang-udang lari mah make training ulah make nanaon priwit bae trit eta pinter gitu ngaranna geus eta Agim teh ge zaman SBY nya kan diorbitkeun lari pagi jeung SBY atuh selain salari-lari da ieu teh mah sarua teh ge pencitraan keneh ngan ieu keur carita make udang-udang salah udang-udang mah jang salat ngariung ge geus kudu make udang-udang yang ieu mah mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopeo goblok beureuh teu jawab teh karena teu nyurup eta ki pudoli kos kitu tah urusan teu nyurup iya keur carita istarau bi ayatillah samanan qalila masyaallah saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan atawa nu ngadengekeun ayat ya Allah lain sembarangan nu mantak datang ka reup sare eta teh naon ku indah-indahna mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai bisa menyejukkan hati murid pantau geun habak Ishtarau bi ayatillah samanan qalila
hanya demi meraih samanan qalila dunia, jabatan aya dinyana, Quran aya dina qalbunyana, tapi hese dek nerapkeunana hanya demi samanan qalila, boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih, datang ke urusan jilbab bae kurang kumaha di DPR, lu pinter, lu talar Quran, dek nerapkeun eta bae ge, masyaallah, wah jasa. Hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng anak keputusan. Mengkonon laiki ayat teh. Istarau bi ayatillahi samanan qalil. Bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku. Sira iso ora siki. Baca ki. Aja mengkonon sira. Ngaji nek endi sira? Ing Cilongok. Bae kajangan ujung kana. Endi saya ngaji? Maring aku baik. Saya mau ngomong jadi acak-acakan gitu. Aduh ya Allah ya Rabb. Hanya demi samanan qalila jabatan, hanya demi samanan qalila tahta, hanya demi samanan qalila wanita, hanya demi samanan qalita. Nah, dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalil. Kajen tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salapi, tapi ka pendopo deui. Ulah ngileuk ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae. Hanya samanan qalil. Ayat digantikan ke duit 1 juta, 2 juta, 10 juta, naik ke panggung hanya untuk samanan qalila. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Engke kumaha di akhiratna? Tah ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Tapi urang kuari nu jeklan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila. Gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui demi kelestarian mui daripada aing tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeulem ge kumaha jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aing negara demokrasi beratan ke agama sia beratan ke negara sia ulang ngomong kos gitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleuh sia di neraka jahanam sabaraha halilan. Istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we pantun ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim hanya samanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipicen kurang teh hayangeun nu bogana bungeun nu bogana nu bantak dipicen nu bogana kurang ijideun gilaeun. Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mentek Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini ini kan aya nu henteu bengking mah bengking nya ini nya bengking kan geus eueuh pupurieun geus eueuh pupurieun atuh can ini mah nya bongkok nya kuru bengking berarti kan geus eueuh nanaonan teman ini saha nu hayang kawin kan ini jadi stadis nah kuari ini tapi dipoles Masya Allah eta ini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama beureum sisina mah hideung dimodif punya pajar artis
Ya Allah make shadow. Ya Allah ya Rabbi ieu na di pelat-pelat aya berem-bereman biasa orang gila kan neuleun ini kos gitu kan gila. Masya Allah ieu make rencengan biasa. Ya Allah dadana dibuka deh atuh dadana dibuka ge lamun nongtot aya mah pan ngahelob. Wah ya ini parah ini parah. Ya Allah ya Rabbi. Nah tapi kan gambaran seperti eta Kangjeng Nabi digeroadkan ku nini ya Muhammad anjirni ya Muhammad anjirni tapi Kangjeng Nabi terus baik ya Jibril man hazi saheta oh cek malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngocai di dunia kejaran-kejaranana dunia baik untung maneh teu nembalan Muhammad. Masya Allah eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipang jore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema mah geus kana bau nini-nini aya jahe onah punya dipentang di dieu tapi lamun nini-nini geus kararieu bae tuh kan aya nini mah bau hangru tuh apa kieu mah heran ini mah sanajan make esprek we disemprot bisa lah kurang set tetep kambe bae cek nini wah sia cenah gitu marah nini oh nyahoan bae dan aing geus sia ka imah ka ambe. Nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun ka nini iji tinggal nini mah belu nini mah gila nini nah iya kan dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke. Masya Allah karim mantap wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neuleuh dunia leuwih joret tibatan kocomberan lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup tapi indah Hasan Basori perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa tentrem jasa tapi keindahan jeung katentreman teh gorenganan engke bakal mawa kacilakaan Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neuleuh dunia teh indah neuleuh dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun hudrun dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti ya Allah. Nah mulai Ki Hasan Basori zuhud lalaunan dibere teu hayang kana dunia ya Allah begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan nyana ngomong deh ya Allah ya Rabbi horenganan kagilaan Nabi terhadap dunia ieu lah nu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat Gusti ulah dicabut pandangan Nabi terhadap kagilaan terhadap dunia Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaan anak kaijidana terhadap dunia sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Masya Allah maot keur mijina teu hayang jasa kana dunia eta bahasa Hasan Basori. Bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti sabada abdi dibere ku Gusti hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking Tuhan sehat mah Tuhan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini joret biasa
hayang sabasakali mantek cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat tak bakal cilaka ya Allah sekali deui dengkeun ku jelis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku jelis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat Masya Allah karim lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus jekelan kan kulator isuk-isuk geus ga HP tas salat lain istighfar nga HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup iri jelema merindukan dunia ya karim ya karim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah nah datang ka mana coba diri urang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka hiji ketika jelema hirup di dunia ku ari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah parah jasa aya nu salamet kumaha tuh nu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia ulah resep ka akhirat sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tah sapira makhluk hiji bae dipake ka resep teh dunyana Allah arang beres dicaritakeun unggal minggu ge tetep nu jadi hayalan teh dunia keneh tarak ke beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia berenang tarak ke beres dari takdir ulah cinta dunia ngaju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae nya ge kadang-kadang perpuluhna kiai goblok masih dia perpuluh keneh bae waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya cinta terhadap dunia nah urang sebagai khalifah ini jailun fil ardi khalifah dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan tuh gunung urusan tuh perekonomian urusan tah negara urusan tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang kita eureun ibadah bae ka Gusti Allah teu nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani kita eureun teu nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia urus dunia ketika perang modalan tah perang ketika ngabangun syiar modalan tah eta tah titah kos kitu tah lain berarti haji urang cul eagle lepas dog salah tentu kita ngomongnya sepertinya naho
eta kos sekarang itu jadi urang urusan khalifah urang urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanukeun ngabangun masjidnya oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing ai kami mana geus ulah siapa milu bae jeung aing ke di aing loba keneh duit tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunah hengge ngadengena buktina jauh mana kita keramik bae hese oh keramik bagian mang haji ayo ukur bae geus ukur aya sabaraha ieu teh mang haji tah geus besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari geus aya cenah ieu aya setengahna mang haji jakabehna ieu kan aya 1000 meter ieu geus aya kabeli 600 400 meter deui manya nu 600 kabeli 400 kabeli bararodo sia mah neraka jahanam ya Allah ya Rabb dunia sigade jadi dunia mah hina dunia mah ijid dunia mah sekejap nu sarugi nu kamari tuh lu nyana kuari geus paeh tinggalkeun kamari tuh pamajikan si itu tuh gelis jasa kuari ka mana mang haji paeh tinggalkeun itu mobil saya itu mobil mang haji anu kuari ka mana paeh tinggalkeun hari itu pet anu sabae pet lo mah jenderal kuari paeh jenderal ge jang modar sarua itu periwit sa polisi periwit ngagantung jelema mana atuh kan di periwitan jero kuburan Tatrit. Kami ditinggalkan. Dunia dah. Sok randapan gerak kurang jahenya. Dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor. Oh geus sabaraha kali ganti ternyata hari kos kitu dunia mah. Ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur, kadang jadi nu batur jadi nu urang. Oh ya dunia tinggalkeun paeh ditinggalkeun sekejap. Jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus teu kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulia nu agung digantikeun ka samanan qalila. Na'udzubillah min zalika ieu teh urang sing hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantap lamun nyanda jadi PR paeh masyaallah na'udzubillah min zalik wallahu a'lam sebab naon itu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus segi rumus bahaya jasa gali geura di DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu kecil bilatungan kajen kumaha namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngeridit ge ulah demi samanan qalila paeh bah di sate sia kajen kumaha sate embes deui sate sia masyaallah dari istarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yani Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha bako digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap daga sekejap da deui ya tarau kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasadduan sabilih ngahalangan kana agama Allah geus kafir Nasrani Yahudi ieu
urang nu nyekelan agama urang, nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, pedah urang jadi pemerintah, wanian pasoduan sabili, ngahalangan tina agama Allah, atuh geus cilaka. Mantap urang lamun jadi muih hese-hese eta. Ketika aya usulan-usulan ti kafir, kumaha coba menjadi pemerintah. Ye cerita mah eta mah kan birokrasi, aya teh mah henteu, atuh pan banyak. Kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna. Iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur. Cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur. Iya tuh saya bapan ceplak doang, tapak mah henteu. Tah kan kos kitu. Dah. Besi bae anu ngomong ke kitu teh makan skala kadar birokrasi cek jai hate me inkar. Tanda tangan bae ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan. Mata kurang kudu sasalaman ge tasafahu baina rijalikum. Sok sasalaman, namun memang ieu waktuna bagus. Namun memang kudu sasalaman, urang duaan sasalaman. Eta teh ditanya, "Ya Rasulullah, ai sasalaman naon?" Sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman. Tek, masyaallah. Komo urang Arab blek. Blek. Ya Allah. Tambah deui urang Arab anu selon mah jeung tarang. Blek. Muncul nur beuk sagede. Leuwih teuing tambah. Eta secara simbolis kan. Jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman plek. Nah, ieu secara simbolisna. Urang lamun jual beli atuh geus tamang duit tah. Geus tah. Simbolisna naon? Make tarima meuli nyaman. Jadi itu tarima ngajual, ijab qabul ngaranna. Eta adalah simbolis tina tarodin. Tarodin teh silih ridwan. Kula boga duit, tah duit dajang meuli, mamang boga barang, tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan. Secara simbolis dah tarima meuli nyamang, ituna tarima meuli nyamang. Ah, geus beres, tah kos kitu tah. Eta gara jual beli syariat. Mantep jasa tah. Kuari mah pan urang meuli nyokotan, bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha. Hese ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasoduan sabili. Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah. Lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau. Yeun sabar subur, dijieun minimarket, dijieun supermarket dan lain sebagainya. Sekian tingkat belanja di handap, bayar di luhur. Eueuh transaksi tarima jual tarima. Ieu ge termasuk pasoduan sabili. Pasoduan sabili. Ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila pasoduan sabil. Carana pasoduan sabili urang di berbagai-bagai. Geus puguh diperpolitikan. Kunyana dihalangan tina jalan Allah. DPR tinggal DPR, talar Quran tinggal tapal Quran, sabaraha DPR urang nu talar Quran, tapi lain talarna merealisasikan anak. Aya tah henteu, ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi, demokrasi buatan Quran apa lain? Lain. Berarti pasoduan sabili Quran teh supaya nerapkan undang-undang Al-Quranul Karim. Ternyata make demokrasi teu katerapkeun, berarti demokrasi teh termasuk pasoduan sabili anu terus menikmati demokrasi. Atuh neraka. Ayo sia. Ya ulah kitu cenah nyurana, surahkeun ku sia aing ngadanyakeun. Salah awas ya kan dipentug sia kowe. Sarahkeun sia. Ayo surahkeun ku sia. Geus lain make peureup deui golok bae sia. Aing calangap sia. Di barang sana. Itu kuat. Ieu kakarake ieu ilmu zahir, tafsir zahir. Urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu. Murikak bulu. Tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu. Jalalain, Sawi, Ayatul Ahkam, kemudian gitu tafsir non gitu ngaranna Qurtubi, tafsir berbagai tafsir zahir. Tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat. Hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i. Ayo, Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah. Tuh, aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat.
urang malah menafsiran ayat anu eta bae ayat-ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan. Wa in kuntum marda ala wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun. Tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana. Fa in kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh aw jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngising urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia. Aulamastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang-kahayang dunia kuari malamastumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mata'iha al mar'atu salih berarti awewe eta dunia aulamastumun nisa ditafsiranan ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia, organisasi jaringan jang dunia, partai jaringan jang dunia. Nah, ia bergelut lamastumun nisa dunia. Falam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh falam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi. Sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak guru mursyid falam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahoeun oh sia penyakitna ieu tayamuman nah Haji Pendi ya hadir sia hadir nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha ieu sih mah mending dilebuan langsung ngeuh dilebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun cenah paeh si wadehem sagala rupa eta urang we ieu lamun urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya teh ayat tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal ayat timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuari sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh kabeh tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap kabeh jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah lumatak urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur tah tajalli tah aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli tah ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup ai hirup nu saha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae Haji Pendi bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi samanan qalila
Nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran-gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkeun dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia. Loh urang teh keur di majelis heulah keluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing sendal kulit siap hei istarau bi ayatillahi thamanan qalila batak bastur bisa nafsiran dia bisa nafsiran tafsir kosmik masih zahir kene nayalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah di mana maneh cicing di pamarentahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah sebab naon henteu batin zahir ku ahlina mah zahir bahkan kaambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mantak besi aya kiai misalnya datang urang kieu bae kos kula lamun datang haji mah kieu asa teu kuat keur mah hatena dunia kewek deui kita apa aja teu mandi deui tadi aduh emang meureun panyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah mah gitu sok besi zarah misalnya ka biblut ya aja biblutna mundur deui etak geus kaambeul aja pendi ka Jakarta ngahandeup naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh taek terus assalamualaikum waalaikumsalam eueuh sora eueuh ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajeun salat qadha daripada magian nyana qadha ibu lah sangka masya Allah lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambil dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang wes nih berarti sakuliah nya keur nungguan ieu bener bae padahal mah jelema susah teh geus lila karek ngobrol bah kok eta disabut kitu hatena bersih sak nya jelema biasa aya deui kadatangan kiai bebeja heula lama nah kiai anu dek datang oh ya teu naon barang mau datang ka dieu hees bae abah eta kitu ge abah beda udangkeun bah aya tamu kiai anu diuk bae oh balik deui ka dieu ku ibu teh kan titah diudangkeun abah sia udangkeun tuh aya tamu diudangkeun bah tamu teh titah diuk bae balik deui ka dieu kesel urang ngaudangkeun anak ieu mah teu beda jeung si ieu gula tak kaambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ieu kula beundeuk nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau ti awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si ieu wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya samanang qalila laletik hina bau masya Allah kan lamun Tuhan Syabul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih neuk sanu daek ngadahar apel kuraja titah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun kajen kumaha ge santri teu betah motok wari majelisna bagus pondokna bagus santrina lake ki ora ono leuya wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah modahareun
kumpul di dahar kurang kita gambaran-gambaran ahli hakikat Masya Allah karim nah iya bapak saduan sabili ngahalangan deh tidak lempang na agama Allah luhur na agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkan berarti kan pasaduan sabili ayo ramen ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkan make cangcut tadi masalahkan susu kadang sapotong tadi masalahkan malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo saya korupsi dan lain sebagainya pasaduan sabili dalam rangka pasaduan sabili urawakan eta kakara ngabahas ala kadar nah kuari secara politisnya pasaduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasaduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasaduan sabili urang di jerona aya cilaka kajirnya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem nu penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nu ngurusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus ka ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah cilaka teh mah kiai geus kitu batu ya Allah ya Rabbi mantap aya kieu teh gua ndek ieu non kadang-kadang ndek pangbenerkeun masalah naon roid aya henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geja pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunaon gitu embung jakna teh mah atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah teu ente omong we ente lah tuh ya hese geus kos itu teh hese tah debatak loba jasa kiai anu ai di hareup mah bangun bagus jadi tukangan mah horenganan nyamual ya duit pamarentah teh konon kara segala nyieun proposal dan ai di hareup bagus di hareupeun manual masyarakat di hareupeun lumayan engke gerage haseupna bakal kaambah haseupna eta dibere kitu naon kitu mambus embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunya anak pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungin masyarakat ngondang ge embungin heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah deuleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus berita kolot teu nu ngundang ngariung acan dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama di Cianjur wah udah sakulakan mah heula santren di Picung aya teh kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kabelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat teh kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia masyaallah pernah ka dia ka imah kali nyaritakeun eueuh santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut teh ayo weruh temen ge wis arep di Garut wis weruh kabeh ilayan Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bagi mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung masyaallah babaturan gua ambal aya di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge di tingkat santrina loba kuari siji ora ono
wih ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah boten wenten wari acul-anculan we jeung calon bupati ancul-anculan imahna mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji aca pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sekali sok kira ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ka hati mah sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi heueuh kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya anu wah geus buka lama terus tuh kalau baca nyaho datang ka Gunung Halu nya naon kabeh si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu nyaho jasa ai si ieu mah kurung batokeun ban hirupna teh jahonan itu jahonan naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili kade ulah dong kiai emang kiai ngaharamkeun naon garang-garangna ngeureud ya saanu ngaharamkeun henteu kiai mah kalah ulah sok sempit-sempit teuing emang kita bukan hiji gas kredit ya tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo mama ngojai di neraka babarengan ulah sok sambarangan fasadduan sabili innahum sama kanu ya'malun eta lah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng pagawean nu dipigawe ku manehana naon saduan sabili ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa dedeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sudah disebut teu aya kafir karakter kafir seperti eta iyalah wa ulaika humul mautadun jelema-jelema etalah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang kabehan dibere benta mata hate sehingga orang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah, ngaku kana kesalahan-kesalahan ja urang mah manusia biasa, tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat urang ku Gusti Allah. Tur bisa ningkatkan ibadah ka Gusti Allah, deket jeung Gusti Allah, cinta ka para ahli-ahli Allah, ngajauhan ka para musuh-musuh Allah, sehingga urang maot husnul khotimah. Cirian kitabna urang mudah-mudahan ke tahun hareup urang bisa kapanggih deui. Di minggu hareup urang ngaji nggak bahas tentang puasa, iraha tanggal hijina menurut hisab kopi teu kudu mawa kitab dina minggu hareup urang ngadengekeun ala kadar tentang puasa. Wallahu a'lam bishawab.